Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu ari anu katiluna eta qiraatul Fatihati maca Fatihah fil qiyami dina ngadeg au badlihi atawa gagantina itu qiyam kulla raqatin dina saban-saban rakaat wa kulla qiyamin sareng dina saban-saban ngadeg min qiyamatil kusupi tina pirang-pirang ngadegna salat samagaha matahari al arbaati anu opat itu kusub illa rakaata masbukin angin rakaatna jalma anu masbuk fala tata'ayyanu mangka henteu narima tangtu itu Fatihah fiha dina itu rakaata masbukin li annaha karena sanyana itu Fatihah wa in wajabat sanajan wajib itu Fatihah alaihi ka itu masbuk eta yatahamalu nanggung jawab ha kana itu Fatihah saha al imamu imam anhu ti itu masbuk fa in azaza mangka lamun apes ieu jalma anil Fatihah tina maca Fatihah pal wajibu mangka ari anu wajib eta sab'u ayatin 7 pirang-pirang ayat walau mutafarriqatan sanajan kabuktosan itu sab'u ayat eta anu pisah-pisah wa ilam tufid sanarjan teu mere paedah itu sab'u ayat maknan kana makna manduman anu disusun itu maknan fadikrun tuluy dzikir mutanawiun anu warna-warna ila sab'ati anwa'in nepi ka 7 pirang-pirang warna patarjamatun tuluy gawe tarjamah paukupun tuluy cicing qadrol Fatihati dina saukuranana maca Fatihah fidonihi dina sangkaanana ieu jalma bi tibaril hurufi kalawan ngitung-ngitung pirang-pirang huruf al malpu doti anu diucapkeun itu huruf binisbati kalawan dinisbatkeun li zamani qiraatiha kana waktu macana itu Fatihah al mu'tadillati anu mejehna min ghalibi amsalihi tina kabiasaanana pantarna ieu jalma Ar-Rabi'u ari anu kaopatna eta al-qiyamu ngadegin qodaro lamun mampu itu jalma alaihi kana itu qiyam walau bihablin sanajan kabuktosan itu qiyam eta kalawan make tamang au muinin atawa aya jalma anu ngabantu walau bi ujrotin sanajan kabuktosan itu qiyam eta tetep kalawan make buruh masalan umpamana fi sholatil fardi dina salat fardu walau manduron sanajan kabuktosan itu fardu eta anu dinadarkeun au sholatis sobi atawa salatna budak wa sholatil muaddati sareng salat muaddah al khamisu ari anu kalimana eta ar-ruku bi ayan hania ku secara dongko itu qaim ail qaimu tegasna jalma anu ngadeg alqo diru anu kawasa itu qaim walau bimuinin sanajan kabuktosan itu ruku eta ku aya na jalma anu ngabantu walau dawaman sanajan kabuktosan itu muin eta anu langgeng likosri zamanihi karena pondok waktuna itu ruku ay yumilu tegesna nyondongkeun itu qaim lisikihi kana belah badana itu qaim bisartin kalawan syarat alayah ruja ulah keluar itu qaim anistiqbalil kiblati tina nyang hareup ka kiblat au bi timadin atawa kutatagenan ala aso kana iteuk in hinaan kalawan dongko sorpan anu melas wa huwa sareng ari itu in hina eta min ghairi iruk bataihi tetep kalawan teu ngendorkeun tuur duana itu qaim hatayana lan nepi ka ngarawat naon rohatahu dampal panangan duana itu qaim aya silu tegesna tepi naon batinu kafaihi jero dampal pananganana itu qaim wa huwa sareng ari itu qaim eta mu'tadilu khalqati anu mejehna dina dedegan awakna
war rukbataihi kana tuur duana itu qaim yakinan kalawan yakin ida aroda di mana-mana ngamaksud itu qaim wada'ahuma kana nyimpenna itu rohatain alaihi madina luhureunana itu rukbatain wahwa sareng ari itu wad'u eta sunatun sunat wa kharaja sareng kaluar biqaidil qaimi ku kaid lapad al qaim saha al qaidu jalma adu diuk pawajibuhu mangka ari anu wajib ka itu qaid eta al inhinau dongko bihaisu tuhati kalawan sakira-kira malebahan naon jabahatuhu tarangna itu qaid makana perkara kudama rukbataihi anu tetep itu ma dina belah hareupeun tuurna itu qaid wa biqaidil inhina isorpi sareng kaluar ku kaid lapad inhina isorpi naon ma perkara lau nasa lamun munur ieu jalma wa ahroja sareng ngaluarkeun ieu jalma rukbataihi kana tuur duana ieu jalma wa ahroja sareng ngaluarkeun ieu jalma rukbataihi kana tuur duana jalma falayakunu mangkan teu kabuktosan naon dalika itu khonasa eta ruku'an ruku li anna lahuma karena sanya na ngarawatna itu rukbataih eta lam yahsul teu hasil itu nail bil inhina iku dongko wabiqayyidi mu'tadilil kholqati sareng kaluar ku kayyid lapan mu'tadilil kholqati naon ma perkara lautolat lamun panjang naon yadahu panangan duana ieu jalma au kosorota atawa pondok itu yadayen au kuti atawa diteuk-teuk naon syai'un perkara minhuma tina itu yadayen fala yu'tabaru mangkah teu diitung-itung naon dalika itu inhina asa disuari anu kagenepna eta atumanina tutumaninah fihi dina itu ruku air ruku itegesna ruku biantan fasilaku secara pisah naon harkatu huwihi usik turuna ieu jalma min qiyamihi tina ngadegna ieu jalma an harokati rofihi tina usik cengkatna ieu jalma minar ruku'i tina ruku watas kunu sareng cicing naon a'dha'uhu pirang-pirang anggahotana ieu jalma kulluha tegesna sakabehna ieu a'dha' qabla rofihi dina samemeh cengkatna ieu jalma falau zada mangka lamun tambah ieu jalma fil huwi dina turun an hadi aqallir ruku'i tina batas pangsa eutik-eutik na ruku wartafa'a sareng nyengkatkeun ieu jalma wal harokatu sareng ari usik eta mutasilatun anu antel lam yakfi mangkan teu cukup itu ruku asabi'u ari anu katujuhna eta al i'tidalu i'tidal walau fin naflin sanajan kabuktosan ieu i'tidal eta tetep dina salat sunat biayan tasibaku secara ngancegkeun ieu jalma ko iman halna ngadeg au qaidan atawa diu kama sapertikeun perkara kana anu kabuktosan itu ma eta qabla ruku'ihi tetep dina samemeh rukuna ieu jalma liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa idarofa'ta sareng di mana-mana nyengkatkeun anjeun ra'saka kana mastaka anjeun minar ruku'i tina ruku pa'akim mangka kudu ngancegkeun anjeun sul baka kana dada anjeun hatta tarji'a nepi ka balik deui nan al udhamu tulang min mafsiliha tina bubukuanana itu udham asaminu ari anu kadalapana eta atumanina tutumanina fihi dina itu i'tidal ail i'tidali tegesna dina i'tidal kama sapertikeun perkara karena anu nyaritakeun kami kana itu mafir ruku'i dina ruku li anna nabiyya karena sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kana kabuktosan Kangjeng Nabi
eta yatmainu tumaninah Kangjeng Nabi waqala sareng ngadau Kangjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli sallu kudu salat aranjeun kabeh kama sapertikeun perkara ra'aitu anu ningali aranjeun kabeh nika kami usolli halna salat kami walau sajada sareng lamun sujud jalma summa sakat tuluy mang ieu jalma hal tamakna sampurna naon i'tidaluhu i'tidalna ieu jalma la atawa henteu ia tadalam mangka i'tidal ieu jalma wat ma'ana sareng tumaninah ieu jalma wujuban kalawan wajib summa sajada tuluy sujud ieu jalma atasiu ari anu kasalapana eta as-sujudul awwalu sujud anu kahiji bi aya doa ku secara nyimpen jalma jabahatahu kana tarangna ieu jalma walau bimu inin sanajan kabuktosan itu wadu eta ku aya jalma anu ngabantu walau bi aqalima sanajan kabuktosan itu wadu eta ku pangsa eutik-eutikna perkara yaqo anu tumiba alaihi kana itu ma naon ismul jabahati ngaran tarang min a'laha nyatana tibelah luhurna itu jabah au asfaliha atau tibelah handapna itu jabah maksupatan halna anu dibukakeun aya maksupan tegesna anu dibukakeun naon dalikal maudiu ieu tempat haitsu la udro dina sakira-kira henteu aya udur eta maujud ala musolahu luhureun tempat salatna ieu jalma maudi sujudi tegesna tempat sujudna ieu jalma walau dan sanajan kabuktosan itu maudi eta kai mutahamilan tur anu ngaberatkeun alaiha kana itu jabha ayil jabhati tegesna tarang qalilan halna saeutik bihaisu lau kana kalawan sakira-kira lamun kabuktosan naon as-sujudu sujud eta ala qotnin luhureun kapas au hasisin atawa luhureun jukut au syai'in atawa luhureun perkara mahsuwin anu didedetan lan kabasa mangkayak tindeklok itu se wadoharo sareng nemrak naon asaruhu tapakna itu sujud ala ghairi mutaharikin anu tetep salianti anu narima usik bil kuwati kalawan persiapan inda romli mungguh Imam Romli wa bil fi'li sareng kalawan perakna inda Bani Hajar mungguh Ibnu Hajar biharokati kusikna ieu jalma pikiyamihi dina ngadegna ieu jalma wa kuudihi sareng diukna ieu jalma ropi'an halna anu cengkat azizatahu kana bobokong ropi'an halna anu nyengkatkeun azizatahu kana bobokong na ieu jalma wa masareng kana perkara haulaha anu tetep ieu ma aya dina sekitareunna na ieu azizah ala man kibaihi bari ngahandapkeun kana tak-tak dua na ieu jalma wa yadaihi sareng panangan dua na jalma warosihi sareng kana mastakana ieu jalma yakinan kalawan yakin idhiya karena ari ieu azizah eta hayatutan kisi tingkah jungkir almatlubati anu disupri itu tankis minal qadiri ti jalma anu mampu alaiha kana itu hayah wa bi ayya doa sarengku secara nyimpen jalma juz'an kana hiji juz walau yasiron sanajan kabuktosan itu juz eta anu saeutik min kulin tina saban-saban sahiji min rukbataihi anu tetep tina tuur dua na jalma wa min batini kuli kafin sareng tina cero saban-saban dampal panangan wa min batini asobi kuli rijlin sareng tina jero na pirang-pirang ramo saban-saban sampean ala musolahu luhureun tempat salatna jalma walayak pisareng tecukup naon wad rukbatin nyimpen tuur ala dhohril kapi luhureun tongong dampal panangan
wayajibu sareng wajib naon ayaztami'a narima kumpul naon dalika itu anu kabeh kulluhu tegesna sakabehna itu dalik ma'al jabhati sarta tarang fi anin dina mangsa wahidin anu sahiji falau wadu'a mangka lamun nyimpen jalma hadihil a'dha'a kana ieu pirang-pirang anggahota waropa'a sareng nyengkatkeun jalma kana itu a'dha qabla wad'il jabhati dina samemeh nyimpen tarang summa wadu'a tuluy nyimpen jalma al jabhata kana tarang au akasa atau sabalikna itu jalma lam yakfi mangka teu cukup itu sujud li annaha karana sanyana itu a'dha eta a'dhaun pirang-pirang anggahota tabiatun anu turut itu a'dha lil jabhati kana tarang walau rupa sareng lamun nyengkatkeun jalma ba'dol a'dha is-sujudi kana sapalihna pirang-pirang anggahota sujud ba'da kamalihi dina samemeh sampurnana itu sujud watawala sareng ngalilakeun jalma bimik dari ruknin kalawan ukuran rukun batolat mangka batal non salatuhu salatna ieu jalma al asiru wallahu alam bisawab.